Majalengka Raharja. Nah itu nama. Cai. Palit ya. Yang paling berat. Dapur panas nih. Aing anas teu meuli sendal we teh. Sendal semalau. Aduh. Om di mana itu kok Om? Tah, itu ceu, urang teh geus nepi di situ Majawi. Pan urang teh urang. Majawi, Janawi. Salah atuh kembali saeutik. Urang teh urang Liang teh gini. Aya di situ Janawi Majalengka. Di Majalengka. Ayo. Ayo dulu mana itu? Ayo ah buyang mah. Itu urang ngerakeun. Nilam. Urang teh keur men besi bareureum ke China. Bae. Bisa main heula tuh, bisa mah. Kumaha lamun bocor ke ngadagleg aing jiga marus ya teh. Ngerakeun. Sok hararese rek ka mana-mana teh Kom, paksa kom. Kom. Akali ngagejebur. Aduh, Nilam bisa oh. Bebek 20, tiasa 15.000. Sajalmi cenah 20.000. Sajan 20.000. Kumaha? Aya gebog eueuh make gebog we. Masa bebek wae 20.000. Aing mah make neangan gebog we, ku Om sih mah. Duaan-duaan. Om sia. Maneh mah rek dihandap empek. Aing mah langsung Rek ngagejebur empek. lali nu ieu tuh ur. Aya tuh, Karena mah Kang aing Cek. boga kulinciran di dieu teh cek bapak aing ulah numpakan ka dieu. Moal da ieu mah lain di Bandung, lain di laut. Si saya jeung si Nilam jeung Iya, apa calakina? Maneh di dia tuh, Kang. Urang belah di kepala itu aing mah. Kada sia ulah dibalik-balik sa. Moal. Bisi manajer ti lelet tuas kamari disolokan sia. Wah, aman. Bismillah. Bismillah. bantuan atuh nggak bosen. Mana kendalina? Tah iya kendalina tah. Kau ulah nyabak. Anyu. Ulah nyabak eta. Belokeun ka belah dieu. Ka belah ditu, lamun belok ka kiri ka kanan, lamun ka kanan ka kiri. Dari nabrak. Tiris. Ayo balap. Tong diadukeun sia. Belokeun tuh Kang Cek. Ah iya belok ke eta. Itu tong diadukeun. Cekelan eta tah setangna. Mana setana kelak. Ah sia man ngajakan uwi teh. Mila. Mila. Puter. Ah eta. Hulu. Naon? Gini
Aing sama motor. Kayaknya kurang mah tuh. Iya. Adukan atuh. Iya yang dilalap aing. Teka aja ya, aduh. Tembae tuh, elehku bebek yang ngangkeng. Dan Batur. ya lembur naon ieu teh. Ari cing wae ditanya. Wah, kasus. Enggak bisa banget. Wah, kasus. Oh, seonya. Salah aing salah. Ayo buru Kang Cek. Bro kebut. Ayo. Aing tengkar sia, Kang. Ayo buru Kang Cek. Ayo. Kebut. Ayo, ulah elek ku sini lemburu. Eta kade kelek sia kucing kasura. Walah, biasa. Ayo buru Kang Cek. Tenagaan itu. Ayo sia. Say. Wakam siya bantuan lah cicing Agusti. Aing terjun di ditu. Ah. Yang dengarkeun kan batu mesin rusak nyawana mahal. Ayo buru. Aing menang ah. Situ naon sih, Mang? Situ Janawi. Lamun Kang Eri. Jadi tempatnya teh di desa naon, kampung naon, kecamatan naon. Blok nate, katalana blok 1, desana desa Payung, kecamatan Raja Galuh. Nah, pilihnya orang Subang, orang Majalengka oge atau aja orang Sumedang atau orang Bandung, Karawang, bade ke tempat wisata ieu pantun tadi wae talapasina tadi tadi disebutkeun aya di Raja Galuh nya Kang. Raja Galuh tepatna teh di mana Kang tadi teh? Desa Payung blok 1. lamun ka kiri belok ka kanan lamun ka kanan. Ai ka dieu teh gratis kumaha sih nya? Kadiekeun, berarti rek kanan. Awal-awalannya itu berarti berhubung situasi rame pengangguran pemanfaatan oleh pemerintah pemanfaatan situasi air gitu air Jadi dikenakan tarif gitu ya. dikenakan tarif. Nah, tarif itu sabaraha sih Kang? Yang bisa terang. Awal mah 5.000 pamit untuk perlengkapannya aya lengkap itu prototan perahu terus kanggo pertambahan perluasan area jadi nama tarifnya dinaikkan jantan 20.000 daya parkir. Nah, itu cina 20.000 tiket masuknya plus prosotan sareng wahana-wahana sanesna. Tapi di dia teh aya naon mah aya peninggalan situs apa naon sih? Asa ninggal aya peninggalan situs. Saya budaya unggul ya teh. Nabrak. Jadi Luruskeun. Tah, maju nih bocah karep. Janawi kan menurut sejarahnya kan aya semacam tinggalan-tinggalan zaman penjajahan tuh orang satu desa Payung tuh istilah teh kelaparan teh aya situsna di dieu nyata ganggeng teh bahasa mun ti Cina mah janah tuh jalma suci gitu. Ieu di bawah situ ieu apa cuma peninggalanna gitu. Mohon di bawah ieu nya ai peninggalan mah peninggalan suatu makanan khas makanan teu aya zaman ti heula. Tuh Ieu teh memang posisina baheulana kawas ieu situ teh apa seueur perobihan gitu. Semenjak tahun 18-19 saya perubahan gitu. Perubahan kapungkur mah teh aya perubahan alamnya alam gitu. Ieu teh galian pasir. Oh. Dibuatkeun ku pemerintahnya eta dibangun ke situ. Berdasarkan sumber warga-warga ieu mah anu khususna orang Subang da abdi mah orang Subang mang nya gitu abdi teh nuju jalan-jalan lah ka dieu lah di lembur teh meuni asa pagujud gitu ya teh tah kanggo warga Subang ya abdi ayeuna naon teh nuju di Majalengka nyaeta tepatna di Situ Janawi kanggo kamari anu komen tah orang Majalengka tah ayeuna abdi di dieu cenilem sareng kawan-kawan tos aya naon teh suping ka Majalengka alhamdulillah ieu
wisata alamna cek paribasana murah meriah tapi teh asri gitu kanu kulit ge meuni nyelecep kanu kulit ge nya gitu. Tah mun anu teu acan terang mangga sumping wae ka dieu Situ Janawi posisina di Blok 1 Desa Blok Payung. Sindang Pano teh lewat jalan Sindang Pano nya. Di nama Raja Galuh lah kitanya Jagalu, terkenalnya. Kecamatan Raja Galuh, desana Desa Payung. Bisa payung. Tah mohon kitu nya. Kalau dilanjut teh cus permios salam ngilam tim. Hatur nuhun. Betul man. Yang sula ya. Udah kayak tadi singgah aja lah, mana nih? Oh benar, kayak orang nyusul itu Kang, sok mana yang ada orang pensi, eta orang ada orang pensi. Bang, Tiris. Dewi Kokom, Dewi Kokom. daripada kita bertengkar terus, sebentar lagi kita akan bulan puasa. Kita Mendingan kita- marhaban ya Ramadan. Ya berdamai aja. Lihat negeri kita, situ kita, Sangat ini indah. situ Janawi yang ada di Majalengka, sangat indah sekali. Ini rek apa heula? Rek nyara kekuatan di situ Majawi. Indahnya pemandangan. Kokom Asia eta kelek apa wig? Mendingan koyon gitu. Palahur. Naon teh disurau. Mun aing mah dikucir dah. Daripada dirambaikeun gitu. Jadi bonding sekalian ke salon. Dia menangani bonding ya kebubuhan pola lurus. Temani di dieu anjing madura kutun. Sepatu di situ mah diambil ke sepatu. Anjing mau. Kelek teka surau. Anjing sek menang ilapan diganggu siapa? Terjadi lain bukan ilmu kejayaan. Film mah di mana-mana. Eta susu mesti ka malangkem tuh milad deui. Di subscribe atuh di subscribe ameh nilem jeung kawan-kawan sumanget di like atuh di like da gratis di subscribe atuh di subscribe